warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Anissa Fauzia di kelas 10 IPA 2. Nami abdi Sukma Siti Numala salaku narasumber. Ieu tujuan abdi ngadamel video ieu nyaeta kanggo tugas pangajaran bahasa Sunda materi wawancara perkawis corona. Langsung aja ke videona, wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ica. Kumaha damang? Alhamdulillah saya. Punten ngedan blogposna di dieu bisa bade wawancara perkawis corona. Oh mohon mangga. Perkarasan kahiji, naon anu ala apal atawa anu ala uninga perkawis corona. Corona teh nyata virus anu berbahaya anu asalna ti Wuhan Cina. Kira-kira saha wae anu biasa kainfeksi ku virus ieu? Virus ieu mah henteu pandang bulu, ningali ka umur, pamengget, istri atawa lansia. Pasti sadayana oge kena. Teras kumaha dampak corona ieu kanggo kagiatan ala di sekolah? Kagiatan ala di sekolah ayeuna teh serba online, ti ulangan, ti guru nu masihan materi, ti mayar STP bulanan oge kudu online soalna ayeuna mah sekolah ge diliburkeun tos lami. Tos sabaraha lami sekolah diliburkeun? Kira-kira tos di bulan Mei nanti dugi ka bulan April ieu masa teu acan asup sekolah deui. Namun teu salah kira-kira tos sabulan. Tos lami nya. Mohon. Ieu kumaha cara ala supados nyegah supaya henteu kainfeksi corona? Yang pertama, orang kudu naon? Iya, kumaha cara ala supados nyegah supaya henteu kainfeksi ku virus corona? Nu ala nyahomannya, nu kahiji, urang teh kudu taat ke aturan pemerintah. Nu kadua, tong ka mamana. Kudu diimah weh icing. Terus, nu katilu, lamun rek kaluar kudu nganggo masker. Nu kaopat, sing sering ngawasup panangan. Sakitu anu kapihatur hapunten bila aya kalepatan Dia aya manfaatna kanggo urang sadaya. ulah ka mamana. Di bumi wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.